ampun. Bangun kaget teh kakek, bangun banget teh. Aduh ya Markisa ya, kan si kakek ya. Wah bener rasa ngerek kentak kasih kakek ini mah ya. Maghrib beli lake nih, betung lapar itu. Aduh, kuat ini. Bukan ke jam 2, alah. Lila nih bener ya mah. Nah, besar si Abah gogoroan euy. Apalah. Kemana si kakek teh? Untuk gogoroan ngaganengkeun. Kain ngaganengkeun urang ngarekeun ta Markisa. Markisa. Heeh. Mun kamari bulan sawah mah ditawarkeun ya nama bulan puasa mah keur laku ayeuna teh Markisa. Tuh eta we dua siki mah kerujakeun maneh teh. Pan eta geus nareunanan duit batur oge, eta teh jadi bingung lamun Abah dibikeun teh kitu geus nareunanan duit eta bah laku aya bulan puasa mah dijieun rujak. Aya mah keur naon kitu? Jangan rujakeun urang dua siki lah pokona mah. Bulan sawah Abah bisa rek mawa Markisa ning ku urang dibikeun ka Abah. Ai bulan sawah beda deui kakek jeung bulan puasa. Diteunanan duit urang bingung kayak ka batur tanggung jawab rek kumaha. Ampun eta dua siki wae si kakek mah Si geus diperhitungkeun sudah aritung bating kumarana oge ting cumpon ting mah. Ai bulan puasa mah loba ka desidako atuh kakek maneh teh. Eta si dako nyaho eta ka geus di duitan rek kumaha urang kayak ngomokan ka batur bingung eta dua siki wae mah dika moal rugi meureun moal dua siki wae mah. Eueuh tetep kekeh. Ampun ngasih kakek mah. Kekeh hati-hati lain kamari bulan sawah tuh mau mawa. Hai kamari bulan sawah sakarung sampai anu bilang bejeuna laku bulan puasa kieu mah bah jadi duit. Sia mah banget teuing kakek nu keke wae mah dika ulah sia mah. Koret sia mah ku aing dibaldog sia dua siki wae mah. Wah. Angel. Hari si Abah diulah-ulah teh kekeh gagar ayam hayo teh jelema teh menang dicaram Abah Abah. Anu cenah ararasa kieu ye. Abah. Astagfirullahaladzim diulah-ulah teh kekeh aki-aki teh kumaha nya. Ngetawa tuh dua siki mah kakek mah teh euy. Mau ngaladekeun dua siki kakek. Hah? Naon ieu teh meni banget teuing Abah teh. Ngeta dua siki kakek mah banget teuing mana teh aduh. Kita jadi duitan sih kurang ku batur. Memang kita geus di duitan atuh dua siki wae mah kakek mah teh. Ulah pokona si kurang ulah mun kekeh hayo Bang teh duita urang teh kadikeun Abah teh. Mun kabina-bina teh kadiekeun. Engkau tuh orang dua siki mana kamu dua siki. Ampun. Kenapa kasih teh kakek? Bangun banget teh. Akan gue jatah akan kakek akan ya. Bangun banget teh ya dua siki kan aduh ampun sia teh kakek. Aing nggak ngurujakan dari kita ngurujakan. Banget teh mantok aing mantok. Allah, apa kudu medit ya. Ya atuh kitu kalah dibebet teu cereg teh. Dengan aki-aki naon teh atuh ancur itu mah kalebau ku manehna mah ku aing moal meureunnan. Teu bina-bina teuing teh akan teh sakalian tah. Teu baleg teuing Aki-aki teh kebet agong teuing diulah-ulah teh. Nyawa di duitan, kurang oge denganan. Bera aing enten dua siki sata bari koret teuing koret coba koret. Dua siki tapi rani. Aduh aing aduh koret coba mantau gading mantau Kok akang ringakeun batur jorek mantog bang ngeringrangkeun koret itu kalengan batur. Gocorowokan hayo. Teu baleg teuing. Pokoknya tadi dibere tadi geus asup mantog tadi gagar yaman wae. Manu urang heula ka dieu. Urang kumaha? Urang heula yang ini ieu aduh. Aus itu ieu mika karing ti koro oge ieu. Astagfirullahaladzim. Itu siga mah wacai itu kurang godin teh wacai kek kenaon kek kenaon Kek naon deui? heh Naon? kenaon Urang mah rek godin. godin Heeh, naon eta haus teu kuat urang mah. Teu kuat urang ge godin naon? Urang ge godin kamu ulah. Hah? Kayak urang heula teh urang heula yang minum tadi mode teh enggak? urang heula yang minum Urang heula. hah Urang heula. mana urang heula ka dieu Urang kumaha? urang heula yang kode aus urang aus Mawa tuh tadi. Aus, Ai mawa tuh tadi teh kumaha? heuh saya teh apa teh godin Mawa tadi tuh Abah teh. aduh ampun aus aduh heh ka dieu urang heula urang heula ka dieu kan tuh aing jadi anta ada aus saya ini bener kor saya bahasa kaki aduh aing aus teh astagfirullahaladzim aduh Mawa urang tadi teh.
Aing aus soalnya beri kata tulus aduh si kakek banget bisa deh koretna Allahu Akbar mana teh kakek teh aing aus tadi nama anak buka yang buka tadi nama terberkata dibere cai guys teh kok mereka bae siapa aduh Peroden nyamper ke aing tadi kos nu heueuh atau kos nu alim jadi jelema teh diajakan teh mung tapi nyamperkeun ari geus datang tadinya aing mawa sawada jadi bahe aing teh ngalebok jadi teh akhirna teh bahe wacaina di jalan teh aing teu tungguna teh tapi cangkangna teh garas teh balik aing jadi tegodian beureun kakek teh aing teh jadi murni aing teh tegodian nya nama aduh Allahu Akbar cai saeutekeun ka bahe sia bae hayang nginum aus tadi nama mantau dari mana mantau ka inget mantau ka